Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu di mana beayana alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qodartinu makawasa urang tiasa petepang dangu sareng sim kuring carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita mitra anu kamari katunda masih dina jejer carita Janji Nu Mawapati hasil karya tanapi karangan Amboros anu mana ayeuna bagian ka-68. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda bedaran kang tilek kasapih kuanci dina bangsa medarkeun kayan alam pabeberang khususna kasarip anu mana harita nuju aya di setengahing perjalanan eta hanca teh nya. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu kaayaan alam harita geus maju kabeurang panon poe geus luhur panasna karasa meni moreret ngan untung kahibur ku hiliwirna angin gunung jeung sora manuk anu ricit tina dahan jadi teu matah kripu samalah asa kahibur ngalengkahna kawas aya anu marengan. Sarip lumampah geus beuki jauh ngaliwatan jalan anu pungkal pengkol meulitan pasir sakapeung datar sakapeung nanjak samalah sok ngaliwatan jalan anu rada harieum jeung tari iseun. Sarip teu weleh ati-ati dina lumampahna da puguh inget kana caritaan Mang Sapri katut Jang Ude lamun jalan kalebah dinya sok pareng aya anu dipegat begal. Sanggeus aya kana sawatara waktu Sarip anjog ka mumunggang pasir. Ret kalande breh katempo jalan anu tadi diliwatan arula arileuk kawas orai meuntas estuning mata kuaas Sarip ngarandegnya terus ngusap kesang anu renung dina tarang. Teu lila beral deui leumpang neruskeun deui perjalanan. Kira wanci bada lohor. Sarip anjog ka pelebah pengkolan reg leumpangna eureun lantaran hawar-hawar ngadengaya sora awewe anu jejeritan menta tulung. Nya atuh kulantaran panasaran Sarip luak liuk neangan sora anu jejeritan teh. Bet kawas aya sora awewe anu jurat-jirit di dieu. Nah kunaon nya manehna teh? Dipegat begal kitu atawa dipegat sato galak. Asara reuwas teuing ngadengena oge mata kariwang. Ceuk Sarip ngomong sorangan bari ngadedengekeun kana eta sora. Sarta mastikeun hati palebah mana datangna lantaran sorana asa pating saleor teu buguh. Keur kitu sora awewe anu jejeritan kadenge deui. Aduh aing kudu nulungan heula ieu mah. Sabab bisi aya jalma anu keur meunang musibah sarta butuh bantuan ti aing. Sarip ngagrentes ngomong sorangan sarta harita keneh buru-buru lumpat mapai jalan satapak maju ka tonggo. Teu lila beras ka kebon awi. Sora awewe anu jejeritan beuki atra kawasna geus beuki deukeut. Sarip lumpatna menit ti bebaranting jeleng-jeleng ngaluncatan rungkun saliara. Terus norobos kanu barala bakat ku hayang geura buru-buru nepi. Barang srog kanu legok Sarip ngajenghok lantaran ningali saurang awewe anu papakeana keur dirangsadan ku dua urang lalaki. Anu saurang sirahna botak anu saurang deui mah buukna jabrig sarta make iket. Ari eta awewe katempo baju kaluhurna geus soek aplek-aplekan. Buukna ngarumbai kusut aut-autan. Nyaksian kejadian siga kitu Sarip puguh bae reuwas sarta ukur ku sakilat geus bisa ngajudi lamun eta awewe geus pasti rek dipaksa pirusa ku eta dua jalma. Nempok kitu Sarip ngerasa teu tega
sarta geus teu mikirkeun deui kana kasalamatan dirina. Gajeleng atuh luncat sakilat ngajewang baju lalaki anu sirahna botak. Hiu! Jebet! Jebet! Beungeutna ditampilingan. Aduh! Urang aya sia, saha sia teh nampiling ka aing? Ceuk si botak awakna jumarig jeug panonna buncelik kuntuna ka kerot. Gancang lepaskeun sia goblok eta wewe teh. Sok lamun henteu montong sambat kaniaya di podaran sia ku aing. Kitu ceuk Sarip bari moncereng ka si botak anu keur molotot ka manehna. Hai saha sia teh? Wadian ngahalangan kana pamaksudan aing. Tega jago sia teh. Atawa geus bosan hirup. Ceuk si Jabrig anu leungeunna keur nyekelan Nyi Mojang nyentak ka Sarip. Jabrig, montong ditanya jalma edan mah, mending gancang ayu urang podaran kuduhan. Tuman manusia kitu mah. Tembal si botak bari ngusapan pipina anu karasa nyeri urut ditampilingan ku Sarip. Gaduh manusia kieu mah urang wadah. Sigana manehna teh beureun can nyahueun ka urang. Mata kuan dipipilueun kana ieu urusan. Ceuk si Jabrig serok ngadeuketan ka pelebas Sarip. Ari Nyi Mojang dilesotkeun, nya puguh bae atuheun sarta terus buru-buru mundur ngajauhan bari memener bajuna. Babanyit, samemeh modar sok jawab heula. Saha ngaran sia? Si Jabrig ngomong tipe polotot ka Sarip anu keur ngajanteng teu jauh ti dinya. Naon perlu nasihat teh make nanyakeun ngaran aing? Da teu penting. Sabab anu penting mah kalakuan si laing duaan anu kudu gancang direunan. Bangkar waras ya. Jaga ta bacot teh jeung deui teu kudu pipilueun kana urusan aing duaan. Lamun sia hayang salamet jor geura nyingkah. Ceuk si botak bari tipu pun cereng. Beungeutna mah dibeureum da puguh ambek. Aing marek nyingkah. Tapi eta awewe sakalian rek dibawa. Naon sia kurang ajar. Gagabah ngabacot teh. Tembal si botak manehna geus teu kuat nahan amarah. Sarta sakilat ngayunkeun peureub narek ngarah kana careham. Ari Sarip anu ti tadi geus waspada rikat ngelok bari malik nonjok. Peureupna anu buleud ngarah kana hulu angen musuh. Lengak si botak ngagoak. Awakna ngadang heuak bakat ku nyeri. Waduh, gelo sia aduh. Nah kalah nonyok ai sia teh koplok. Ceuk si botak bari nyekelan angeunna anu karasa seueul. Bodor sia mah. Mak nyari aing ditonjok kudu cicing gitu. Jeung deui ari gelut mah paheula-heulakeun we atuh. Yeuh tambahna, tembal Sarip bari sabrut nubruk ka si botak. Maksudna rek ngetig iga burungna. Tapi si Jabrig teu cicingeun. Sakilat narajang ti gigir, hiu, jebet. Keuna kana puhu ceuli, koloyong Sarip awakna ngoloyong. Terus jumarig jeug nahan ka nyeri. Nya sabot keur kitu jeleng-jeleng, si botak jeung si Jabrig gancang narajang babarengan. Ningali kitu Sarip harita sadar kana kayaan. Ret kana popongkol sagede leungeun anu kaparengan ngagoler teu jauh ti dinya, geus teu miceunan waktu. Gancang atuh dicokot sarta diceklan medipage, terus dibubat babit sorana medipating hariuk rek dipake ngagebug musuhna. Nempo kitu si botak jeung si Jabrig undur-unduran. Maranehna teu wani gagabah sabab lamun teu ati-ati pasti bakal ngabahayakeun. Awas euy, ulah gagabah. Tuh tempo jalma gelo mau popongkol. Ceuk si Jabrig bari mureleng ka Sarip. Wah, teu kudu sieun. Da lain kakaran yang hareupan anu kitu mah. Tembal si botak nganggap hampang ka musuhna. Ari panonna rutret ngawaskeun neangan nolongkrang pikeun ngasupkeun serangan. Sok gancang maraju ka sebelan. Montong ngajerodog bae sia. Rek diteruskeun atawa moal gelut teh. Lamun moal jika ditugra nyingkah. Wah, montong sombong sia kudang ajar. Sabab walila deui oge sia bakal modal. Nah dikira dewek sieun gitu ku popongkol. Sok majulah.
tempa si Jabrik merena nangtang ditah maju ka musuhna. Ya barang ngadenge musuhna nyarita kitu. Sarip ngaheab panas hatena, jeleng sarip luncat. Popongkolna dihembatkeun kana sirah si Jabrik. Hiuk bret. Sakilat ditakis ku leungeun. Tapi terus gewat mundur bari ngagoak lantaran karasa nyeri. Aduh, goblok sia. Ceuk si Jabrik bari muringis. Digelang leungeunna karasa nyeri asa potong da puguh diadu jeung popongkol anu teuas. Sabot keur kitu. Seak si botak narajang, jeleng sarip luncat sakilat popongkol teh dibabukeun. Tapi jeleng si botak teu eleh kesit manehna oge rikat luncat. Hiuk los. Popongkol harita nyabet angin. Barang ningali musuhna teu beunang, sarip ngarasa panasaran. Hiu, popongkol diputerkeun. Jebet kena kana bincurang si botak anu kakararek napak kana lemah. Goak si botak ngagorowok sorana tarik, bincurangna karasa nyeri anu lain beus-meusan. Aduh, ampun. Si botak ngagorowok, bru awakna labuh. Terus gogorelengan nyeklan bincurangna. Aduh, ampun jadi sia kasebelan, aduh. Ceuk si botak terus atuh marurung nyebut ampun. Bincurangna nyeri asa potong. Nempokayan musuhna sarupa kitu, sarip ngajanteng nangtung, bari jeung ngabar-ngabar popongkol kawas anu rek digebugeun. Puguh bae atuh si botak reuwas. Ampun, aduh, ampun, ulah digebuk deui atuh. Kuring minta ampun. Ceuk si botak terus ampun-ampunan hayang dipikarunya. Ari si Jabrik baturna harita nempokeun bari nyeklan pigelang leungeunna anu masih karasa nyeri. Si laing minta ampun, geuningan ukur sakitu kebacus teh. Tembal sarip nya kakak seuri bangun hayang mupuas kanu jadi musuhna. Aduh, ampun Kang, kuring ulah digebuk deui. Ieu oge nyeri keneh. Ceuk si botak ngomong darada lumengis sudah puguh bakat ku sieun. Bodak, nah sia kakana sakitu oge geus apesan. Make jeung minta ampun teu gablek kae da si lain teh. Lamun geus teu wani keun lah aing anu maju. Bira ukur ngarawan manusia sahulu maknya kudu taluk. Ceuk si Jabrik bari molotot. Untuna kekerot sarta teu loba pikir krewek kana batu sagede sirah. Beleuwer atuh dibaledogkeun ka sarip. Ngan untung sarip waspada. Barang nempo batu ngalayang jeleng luncat ka gigir. Los batu teh milepas terus ngagorobas ka bala. Jeleng sarip luncat rek ngajejek ke kemplong si Jabrik. Tapi seak gilek. Los si Jabrik rikat ngagiwar. Bari sakilat ngirimkeun tonjokan leungeun ka tuhu kana beugeut sarip. Hiu jebrot. Goak atuh sarip harita ngagoak. Awakna terus nyolontot ka hareup. Koloyong bru rubuh terus nang karak bengkang. Bareng jeung kitu seak suku si Jabrik ngalayang rek ngajejek awak sarip. Ngan untung sarip teh teu cileureun. Suku si Jabrik sakilat ditewa ku dua legeuna, gep beunang terus dicentok disakalikeun ku tanaga sapinuhna. Tolonjong gebru awak si Jabrik harita labuh. Begeutna disusut kana taneuh meninjuk suruk. Nya puguh atuh si Jabrik ngoceak. Awakna gulang-guling bari nungkupan beungeut. Ningali kitu korejat sarip hudang terus ngawaskeun ka pusuhna anu keur humarurung. Aduh. Si Jabrik ngagorowok bakat ku nyeri. Tina irung keluar getih kulitna nyengled. Aduh, ngeri, aduh. Ceuk si Jabrik humarurung bari nungkupan begeutna.
Getih ngaberbei mapai kana ramo katempo burahay beureum bata kuatir. Heh, sok gancang sia hudang deui. Montong kalah gulang-guling di dinya lamun masih keneh aya kawani sok geura maju. Tapi lamun henteu geus ieu gelut teu kudu diteruskeun. Da moal aya gunana. Ceuk Sarip ngomong ditujukeun ka si Jabrig anu keur humarurung. Ngadengi musuh nyarita kitu si Jabrig hate da meuni ngaheab panas. Lamun ngagugu nafsu mah tangtu hayang ngalawan. Tapi orokaya kawani geus ngurangan. Nya antuk namah jemte teu nembalan siga anu teu ngadenge. Ari si botak nempo baturna kawas kitu teh ngan ukur ningalikeun da puguh geus teu wani ngalawan. Komo deui bincurangna oge masih keneh karasa nyeri. Jadi lamun maksakeun neruskeun gelut oge nya cantang tu unggul. Samalah buat teuing kalah matak nambahan ripu. Heh, kunaon maraneh teh kalajar empe? Nah harek diteruskeun gelut teh atawa moal? Sok jawab bisi digebuk deui sia ku popongkol. Ceuk Sarip bari nyokot deui popongkol anu ngagoler dina taneuh. Anu narutret ka musuhna anu katempo kawasna mah geus moal wani deui maju. Moal geus we sakitu Kang, kodeng mah moal neruskeun deui gelut. Bisi anjeun butuh kaeta awewe, dik bae bawakan itu mere. Jawab si botak sanajan hatena ngarasa keheul tapi teu bisa majar kumaha. Sabab geus teu untupan lamun seuk kudu neruskeun deui gelut mah. Komo deui ningali kayan si Jabrig baturna nu katempo bangun ripuh, jadi nya kapaksa we manehna kudu daek narima kana kanyataan. Oh, jadi ieu gelut teh moal diteruskeun nya. Eug atuh lamun kitu mah. Ayeuna keneh kuring rek indit sarta itu awewe rek dibawa. Ceuk Sarip bari melong ka si botak anu keur diuk bari nyekelan bincurangna. Geus kitu mah teu loba dinyarita. Terus ngaleos nyampeurkeun ka Nyi Mojang anu keur ningalikeun ti kajauhan. Nya teu lila oge geus nepi ret ka eta Mojang anu harita teh keur nangtung bari nutupan harigu ku bajuda anu katempo rangsak. Uplak aplek akibata diri rangsadan ku si botak jeung si Jabrig. Ningali kitu Sarip ngarasa watir. Gancang atuh ngaluarkeun sarung tina jero kantong terus bae diharudumkeun kana awak eta Mojang. Ngarah katutupan sarta teu katingali ku batur. Kumaha sarira teu sawios-wios? Tanya Sarip bari neuteub meuni leleb nyidikeun kana rupa eta Mojang anu katempo meuni geulis tur manis mata kresep anu ningali. Henteu abdi mah teu sawios-wios. Walon eta Mojang nembalan lalaunan terus tungkul bangun anu era. Nya alhamdulillah pamisalira teu sawios-wios mah. Akang bingah. Mohon teu sawios-wios Kang. Tapi duh kapamisalira teu kapujeng suping mah. Abdi teh teu tiasa ngabayangkeun hakajantenan anu bakal tumiba ka diri abdi. Tak kumargi kitu abdi kalintang ngahaturkeun nuhunna ka salira. Anu parantos saat maparin pitulung. Dugi ka abdi ayeuna tiasa leupas tina balai anu sakitu ageungna. Cacakan pamit teu aya akang mah boa kumaha. Ceuk eta Mojang kacidang ngaduhunkeun kana pitulung ti Sarip. Panon anu cureuleuh katingali ngarenclong ku cimata. Terus ragragan mapai kana pipi. Da puguh reuwas kaleureunnakeun sabab lamun Sarip teu kaburu datang, nya tangtu dirina geus jadi korban nafsu bejadna si botak jeung si Jabrig. Kang, sakali di abdi ngahaturkeun nuhun ka salira akang. Ceuk eta Mojang bari ngusap cimata dina pipina. Sami-sami nyai. Hayu enggal urang kantun ieu tempat teh. Margi di dieu mah kirang aman. Akang hariwang bilih anu garjul ngajak diribut. Sarip gancang harita ngajak indit da puguh di dinya mah kayana kurang aman. Mohon mangga Kang, abdi mangiringan. Walon Nyi Mojang nya geus kitu mah teu talangke. Terus leumpang ti heula dituturkeun ku Sarip. Samemeh ninggalkeun eta tempat.
Sarip nyelang ngalieu ka tukang. Breh katempo si botak keur diuk cara tadi beri usapan bincurang. Sedengkeun si Jabrik harita kakarangun yang cengkat terus kelapan getih anu ngucur ku bajuna. Aduh, dasar kurang ajar. Nah, babalak di mana eta teh? Awas lamun bareng pagi deui muka asa-asa. Di podaran sek wae. Ceuk si Jabrik ku kulutus. Baju jeung leungeunna katempo beureum ku getih. Nya, babalak di mana eta teh? Lantaran dewek masa kakara nempos sigana manehna di lain urang dieu euy. Jawab si botak bari melong ka Sarip anu katempo leumpangna geus jauh. Geus pasti eta manusia di lain urang dieu. Tapi rek kemana nya manehna teh? Kumaha lamun balikna urang pegat euy? Sabab dewek teu suka lamun can bisa males ka eta manusia. Deuleuh botak. Ieu irung aing nepi ka getih nang ngucur kieu. Jeung deui ieu pigulang logon nyeri asa potong. Sigana mah ngabareuhan. Pokok sarua bincurang dewek oge nyeri. Komo ieu beungeut dewek meni asa gemep. Tabang ditampilingan meni peurus jeung asa panas. Tembal si botak bari ningalikeun beungeutna. Hatina kacidang ngarasa gemes jeung ambek ka musuhna anu geus taya di dinya. Komo lamun segeras inget deui ka Jimojang anu tadi hampir kapimili ku maranehna. Tapi leupas deui. Amara si botak meni ngagugudug ka waseuna. Dadana karasa panas pating hareab asa kaduru. Oke, lapu ayeuna mah urang teh keur apes euy. Bener caritaan maneh urang duaan kudu bisa males ka eta jalma. Tapi ka mana iditna eta manusia teh nya? Nare ka lemburan cacang kuang kitu. Ya geus pasti bakal ka dinya eta manusia teh. Tapi teu kudu hariwang. Sabab engke sore atawa isuk tang tu bakal ngaliwat deui ka dieu. Nya terus urang pegat palebah penggolanan waya tangkal jengkol. Jeung diulah loba diajak ngomong. Urang babet we huluna di tukang ngara manehna teu bisa ngalawan. Nya sugan terus modar. Bagena urang ngalungkeun we ka jurang tu belah ditu. Geus pasti moal aya nu nyahoeun. Tembal si Jabrik katempo bangun gemes pisan. Da eta we huntuna meni kekerot. Geurah dewek satuju. Tapi ayeuna kumaha pe lampaheun urang? Ya urang bade heula we ayeuna mah. Lantaran tadu urang kudu diubadan. Tapi ulah lila. Sagancangna urang kudu balik deui ka dieu. Nya hayu atuh. Jung si botak nangtung lalaunan, kituna teh bari muringis da puguh tulang bincurang karasa nyeri urut di babuk ku popongkol satarikna. Nya geus kitu terus ngaleos bari ingkud-ingkudan, dituturkeun ku si Jabrik rek ngajugjug ka padumukana, anu tempatna teu pati jauh ti dinya. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula eta jalma anu dua. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun lalampahan Sarip jeung Nyi Mojang anu ti tadi geus arindih tinggalkeun eta patempatan. Sarip jeung Nyi Mojang geus nepi deui ka jalan anu biasa diliwatan. Reg eureun. Nyai, pami salira teh bade ka mana? Tanya Sarip bari neuteub ka eta Mojang. Da puguh can nyaho tujuanna. Abdi mah bade wangsul puguh oge Kang. Oh, bade wangsul. Di mana Nyai bumi teh? Sarip tumanya deui ka Mojang anu aya hareupeun. Lantaran hayang nyaho ka mana balikna. Sabab di palebah dinya mah asa teu katingali aya lembur. Tuh pali ditu rompok abdi mah. Tos teu patos tebi di dieu mah. Mung kantun sapengkolan deui, pami akang mah diangkat ka mana? Sapertos nama salira teh sanes urang dieu. Margi asa nembe ningal. Nyi Mojang balik tumanya ka Sarip bari melong. Leres akang mah sanes urang dieu Nyai. Samalih kakara nembean ayeuna nincak ka daerah ieu teh.
Tah kumargi kitu rada bingung akang teh. Margi teu acan terang di kulon wetana. Oh, janten kitu. Pami salira teh kawit di mana? Nya pami kawit mah ti Cibedug akang teh. Jawab Sarip nyebutkeun asal lemburna. Oh, ti Cibedug. Teras bade ngabujeng ka mana, Kang? Nyi Mojang nanya deui meuni talete da puguh hatena panasaran hayang nyaho. Pami maksad mah akang teh bade ngabujeng ka lemburan Cacangkuang. Nah kinten-kintena masih kene tebih ti dieu nyai. Tanya Sarip bari neuteup ka eta Mojang anu can kanyahoan ngaranna. Oh, janten akang teh bade ngabujeng ka lemburan Cacangkuang. Atuh eta mah lembur abdi, Kang. Sareng tos teu patos tebih ti dieu mah. Oh, kaleresan atuh nyai pami kitu mah. Janten tiasa sareng. Ceuk Sarip puguh bae hatena ngarasa bunga. Sabab tang tu bakal bisa bareng. Sumuhun. Hayu we atuh pami kitu mah urang sareng, Kang. Mangga nyai. Hayu atuh urang ngeureuy. Mangga. Pami akang teh saha jenengan? Tanya Nyi Mojang nanyakeun ngaran. Panonna neuteup ka Sarip anu aya hareupeun. Akang mah katelah teh pun Sarip nyai. Pami salira saha? Sarip balik tumanya bari males paneuteub eta Mojang. Oh, janten salira teh Kang Sarip. Pami wastra abdi mah Asri. Walon Nyi Mojang nyebutkeun ngaranna. Asri geuning meuni sae jenengan teh nyai. Nurub cupu sareng jalmina. Ceuk Sarip bari imut. Panonna teu leupas ti Nyi Asri anu katempo asa beuki geulis. Ari Nyi Asri ngadenge Sarip ngomong kitu teh ukur besem terus tungkul bangun anu era. Hayu atuh nyai. Urang ngeureuyeun deui supados enggal dugi. Mohon mangga, Kang. Nya geus kitu mah bral duanana ngeureuyeun laleumpang neruskeun dalam pahana. Rek ngajugjug ka lemburan Cacangkuang. Kang Sarip, pami akang bade nepangan saha ka lemburan Cacangkuang teh? Nah ngagaduhan saderek di lembur ieu. Tanya Nyi Asri bari leumpang ngajak ngomong. Pami saderek mah akang teh teu gaduh nyai. Mung ayeuna ngahaja sumping ka dieu sote kumargi hoyong tepang sareng saurang jalmi anu tos katelah kuno sanes mah Abah saurna teh. Abah anu mana ieu teh? Margi da ari anu disebat Abah mah aya sababaraha jalmi. Aya Abah Emod, aya Abah Karso, aya Abah Hadaroji, sareng Abah Isro. Tah kinten-kintena Abah anu mana anu bade ditepangan teh? Walon Nyi Asri malik nanya tarangna katempo rada kerung. Tanya nyai. Saurna mah Abah anu sok ngaurukan ngaos. Oh, anu sok ngaurukan ngaos. Pami kitu mah anu dimaksad ku akang teh pun bapa atuh. Margi mung pun bapa anu sok ngaurukan ngaos ka murang kalih di dieu mah sareng leres sok disarabat Abah deui. Oh, janten pami kitu mah tuang rama atunya. Ceuk Sarip katempo made ngajenghok, tapi bari jeung atoh. Da puguh jalma anu keur diteangan geus aya raratana. Sarta moal ladi oge bakal amprok. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.